Sajak Sunda, Garut Selatan. Ceuk orang Sunda. Baheula wancina keur bagja hate, nedak hulu peda oge asa hayam dadana. Baheula wanci keur nalangsa hate, neda pais lauk nila oge asa teu mirasa. Ceuk orang Sunda mah lamun jembar mana sagala kasusah ge bisa jadi kabunga. Ceuk orang Sunda cukup ku kaledok leunca jeung goreng asin peda oge, diuk di hareupeun hawu bari siduru, diinuman ku cai enteh anu curon babasaan, nikmat karasa nepi ka tungtung indung supuna. Ceuk orang Sunda mun isuk-isuk bari naheur cai, siduru oge bari meuleum opak. Anak incu jeung bapakna sok kadang beda kahayang. Tutug opak geus jadi karesep anak incu. Beuleum atanapi goreng sampeu leuwih pulen didorong ku cikopi, ceuk si bapa. Ceuk orang Sunda mun cek panci pasosore, si aki riweuh ngagalengkeun balong sieun kacaahan. Ceuk orang Sunda mun cek panci pasosore, si incu rame arulin di buruan. Ceuk orang Sunda deui mun cek wanci peuting, ngarabring barudak areungit ka pangajian. Bari balik geus mangrupa jiga ninja di Jepang. Ceuk orang Sunda mun cek isu-isu pasosore jeung peuting geus teu kapanggih deui nu kararitu. Ceuk orang Sunda eta oge duka ceuk orang batur.